Sebagai jabatan kita serahkan. Bewara Kabalarea. Odeng geus ngagalaga, kai geus ngajadi, bangsa Sunda geus ngamandala. Nah hati katingali geus kajawantara, apan gelarna hadiah Mandala Jati. Maksud ngahijikeun deui, nangkungkeun deui, ngawujudkeun deui pajajaran anyar. Pajajaran kungsi runtang, tapi pajajaran kungsi jaya. Bangsa kula mangkat teh nganu harti ngejar, ngelehan, nyerangkeun ti kalangan. Ngamadungan kungsi harita bangsa. Maksanakan di ajaran nu cenah leuwih mulia, cenah bangsa punah. Tapi tingali kenyataanna. Kaliweuhan, papasehan, nu barontak, nu hianat, deudeuh teuing rahayat digadekeun demi jabatan jeung kakawasan.